tapi tina pageutkeun muasa agal dipikir abdi mah geus dibilasan istuning kumaha bilik ngan ditampa jeung ditampik teu kudu dipikir bingung reklah lahan luasan hitung diri untung rugi aya di badan sorangan abdi mah moal kapala sanaos ka sanes tanding kajian raga nadah pejang tinimbang jeung teu hasil da asa kacidah teuing nyiksa teh saumur peribasa kacapangan bade miwulah mi Gusti sing sarua sing sarasa